Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, jadi ceritanya hari ini Celastri bersama Cesri mau jalan-jalan. Mang menuju macul mang ngalaruskeun galeng urug nuhun ieu meuni saek ieu kareh mangga. Nah wargi, inilah kemantapan jalan. Jadi ngalangkung teh. Ieu teh namina teh babakan. Nya, babakan kadunya tehnya. Ayo jalan-jalan. Kayak ngeplog we ngadamel video di kampung ieu. Sabaraha bumi di dieu teh? Oh, seueur. Teteh RT sabaraha RW sabaraha babakan kadu teteh? RW? Oh, RW opat teh Kaung Riung. Oh, muhun. Teh ngiring langkung ka dieu nya tehnya. Kampung Babakan Kadu. Coba deh, iya nguriling ka ditu kalebak moal. Iya masjidnya. Tah iya masjid babah. Ieu tinggal eta. Ieu namina kokpal. Kokpal teh. Kokpal tuh katingal eta. Ketinggal kokol peranti naon? Kokpal peragi kentungan upami ieu. Ayana di mana? Ayana di pos ronda. Pos ronda kampung Babakan Kadunya. Mohon pami ieu naon ca ieu? Masjid. Ceu orang lebet yuk ka ditu ka handap engke kaluarna teh ditu. Tuh ka ditu tuh ceu. Tuh ka ditu ka lebak ceu. Hargi urang nyobian lebet ka kampung. Ka ditu aya teu. Kampung Babakan Kadu. Ieu teh Kampung Babakan Kadu, tah wargi tah. Aya jalan ka ditu ka sawah. Bapak pada angkat ke mana? Oh, ayo tuh orang sarang. Upami ieu, upami ka konseum ka jalan agung kapali ditu. Ya, tapi kapali dieu. Biasa saja motor sana jalan terserah. Nuhun. Dah kapali mana ngalor ka ditu? Tadi Upami teras ka itu ka hilir ka ditu. apa kita kayak wahangan gitu aja makan. Tapi biasa upami mentak jembatan mah. Biasa kadang-kadang terus jaharaya gitu anu Jembatan sahur gitu. menerima gitu. Oh, biasanya lungsur ka handap kawahangan mentas. Oh. Udah hati-hati puntennya. Udah di ayam lungsurnya. Jalan-jalan.
Ade Amang ke Haji Tatang. Haji Tatang, di pasar.